mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun teu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan tak nusugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa minta ke pemerintah dia tersep jasa minta ke makhluk yang tersep jasa aing penta tak Allah meresepkan jasa dipenta haji pending mau dipenta meski baik ya panakol ya incuna ge datang ke tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih gak mau kenapa galak tahu orang lawan geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Kangjeng keur cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba tuan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu nu aneh hayang jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki tuan aya dasar ilmu naon ih cik Kangjeng geus nyaho can anjeun ka Allah ih atuh nyaho Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu ketuan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggihan nu paeh mah nyak anu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon Umatak ulah waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah cak Kangjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwih teh Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoan wow jagonya nama tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoan nya nama sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoan
ilmu gaib teh jagonya eta. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, cek Kangjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh. Geus. Lamun sadar bakal maut, mempersiapkan jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh. Gas, bari mau balik ke Kangjeng Nabi. Laksanakeun heula eta. Ke geus dilaksanakeun eta, karak balik deui ka dieu. Nanya deui hayang ilmu naon? Eta si lalaki langsung balik mingpiung. Nyaho teu mingpiung? Urang dieu nyaho ka mingpiung teh. Atuh nyaho jorong lembur. Urang dieu aing ge nyaho ti dieu. Mingpiung. Jadi mingpiung mah geus teu nyelek-jelek deui ngaranna mingpiung ngaranna. Lewosat da geus teu nyelek-jelek. Eta ngaranna mingpiung nu kos kitu. Okos jelema ditolak cinta. Nah eta mingpiung. Teu jelek-jelek deui. Ya percuma nyelek atuh. Nah, eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah. Salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi. Tuan, alhamdulillah sakumaha ku Tuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maut. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nyana ge hideung. Ngan urut budug. Sugan teh urut sujud. Orang urut bisul. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat tapi lamun teu mah teh henteu cahayaan Islam na teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueusian sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueusian Masya Allah kan eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima di akhirat termasuk kana minal khosirin rugi na di akhirat disate kayak kerecek tak urang makan imal aya nu disate paling gak dijeburkeun tuh geus ngarasa nya asan aing nu dikulub itu ngomong teh heula nya ya Allah. Tapi orang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro.
tuh Allahumma jalil ma'al tahuro he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci turun nyucikeun wal islama nuro jin supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan ayah beda tuh atuh ayah cek Kangjeng Nabi kumaha teh bedana Kangjeng Nabi macakeun ayat famayuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayah diahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayah diahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh Tuhan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunnana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh na ieu ayat 3 rupa nomor kahiji cak Kangjeng Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia tah eta nu kitu cahayaan hatena tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal ayat tongtrong we haju bae diome resep nya resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan gengan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta teh dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener nah lamun kuari jelema Islam KTP na ge malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batu mah hese KTP nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjangna naon ngaranna eta tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang sia kan eta aja lamun kotok di gitu-gitu teh tah uluna naon tah ngaranna teh dipale eta teh diadukeun bareng segitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah urang cayur eta pagawe mang cayur eta sebenarnya nah
lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh vlog naon ngaranna tuh nyahoan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daya keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta sabaraha teu hayu saya pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut masa kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kiceup-kiceup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam mah Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ari mah wow hebat jasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba itu dilalaga gitu supaya ke masjid ya ke masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teu sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya we cak urang dieu mah ngaji pendi cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek-beg gadeulan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lebantak tawa kula masuk ingin ka dongeng teh dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kaberapa urang Indonesia aja pendi ya 3 nah ieu cek ya ieu
aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup orang India ka dinya tahan kunyana geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cek gitu Masya Allah kekuat cek guys tekuat nah baru orang Arab dah orang Arab Baduy bahwa kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetep bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing teh eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarana ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah encan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es cahayaan cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut
berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan teh eueuh. Urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ulah di beja surat naon eta? Eta teh artinya cenah masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah. Sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat na ngahukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amat nya ceknya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung deui solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae. Nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana pentak ku sia aing bakal mere sia teu mentak ge ku aing dibere bae komo sia mun mentak ka aing jeung aing resep jasa lamun dipentak tur
lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pendek mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan teh peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah bang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya na Masya Allah kagetnya na dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi di udag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nya mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeus tadi udag anjing ngajunya na kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji peti kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusia teu urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi dijieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mau
Masya Allah nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar haji pendek hirup kene ngana gua sehat deh malah mah make susuit deh aya jahe sweet tolol tuh coba lah iya urusan Allah. Nah balik deh lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah. Urang tani sagesa tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa. Nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deh bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupuk da daeng sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai. Waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tewak si eta hayo bawa ka dia si ada kazakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make di pareuman make cai sagala rupa mal pareum ribut heula eta tadi kalau demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauhna luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan Islam nancan aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kana papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua sadar karena putusan Allah di diri urang atawa soal harta
atau soal penyakit atau soal naon bae nu patali jeung diri urang atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukeun cahaya. Di mana urang salat berarti urang mempersiapkeun jang maot. Urang ngazakat mempersiapkeun jang maot. Urang puasa mempersiapkeun jang maot. Urang haji mempersiapkeun jang maot. Urang baca Quran mempersiapkeun jang maot. Urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkeun maot mebeh datangna maot. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tai perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salatna ge. Jatuh jauheun karena agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik tah salat kos kitu Bang. Giliran nya ndek diuk diteuneunnan parantin akol bedug di dieu tah. Atuh kumaha eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah. Sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikeun kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus sia kunaon eta getolamat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek tata ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu adan. Atuh. Sakalina maca sholawat, maca kulhu kukulak wan teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna. Rizki macet cenah ieu. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala. Karak tak eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake. Eueuh naonan sebab sedekahna aya karena hayang naik jabatan. Kitu kene calon bupati, Gus Pugu calon presiden. Tama. Haji penmentas ieu maka ditupan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal eta hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada bungkul
tapi kudu didorong ku cahaya. Neangan cahaya dua cara, hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun, nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa. Neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jeung babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa. Karung ayam memang ngarti. Ieu karung ayam cekna teh. Ieu mah dodet, jauh ka dodet segala. Nah ieu. Takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah, nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh. Tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana, puasanyana, zakatnyana, sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caak, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha. Cek cenah ieu kula salat teh. Ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar, datang ka ditimbang kula batur. Ya Allah, ieu saya, ieu kula zakat cenah. Ya Allah, ieu kula tahajud. Tahajud teh ieu salat hajat. Masyaallah. Barang Haji Pendi teh di jero kuburan ieu si hajore amat. Nya hideung nya jore nya culean deui. Ya Allah, cak Haji Pendi si hajore amat. Bahasa pan batur mah haji ieu. Batur di mana? Aya eta nyadakeun si mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Tok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkaning eta. Ketika urang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ya, duh kulit di kamari jandar, masya Allah, atuh lain bebe aja di kamari ya, cukup teh 500.000 pak iya, tah. Alhamdulillah, Haji, masya Allah, kesialah untuk boga dek deh, senang hati, nges jembar jero kuburan, datang Haji Pendi, Waalaikumsalam, naon sih, kulit di kamari jandar, buan sia, tuh neangan, cara aing, coba direk neangan sih, antum nggak semabur sih kan itu lah. Masya Allah, cek ugal ledeng Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi, urang ayeuna nyieun masjid tah neun kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo AC, nu ngaji ka tiisan komo AC. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi. Haju leumpang lagi kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus.
cek malaikat keur ieu sia tah kitab kaji pedi bapaknya nama lain melikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kan namanya di kuburan atuh cek jangan kaji pedi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya panas mentek sih ada ngaji ke masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat deuk diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge emang konon siramu nah aya ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah iya hampir-hampir urang kos kitu takabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran eng mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu ketika urang deuleu kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang deuleu majelis taklim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sedekah jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah eueuh jang ka neraka saudara santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSBG di kobongna surga tuh siapa percaya waduh segala naon ye atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh ujang ka neraka mantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu segede peureub
ieu naon dia ye kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian nah cak malaikat naon sia ieu utawi ieu cak jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren hindah deui kalawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus bae unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka sorgakeun habak tuh ye batak santri wah hujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah kurang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat kurang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapkeun cahaya setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh kurang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad ونكها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وافتح باب السماء لروحها وجاف الأرض عن جنبيها ولكنها الأمن والحجة يوم القيامة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم